Kisah Roro Jonggrang. Zaman baheula aya leuweung anu lebet, subur tur hejo nan jauh aya karajaan anu kuat dijaga ku prajurit anu gagah perkasa. Desa damai, kanyamanan sareng jalma ramah, ngadeg hiji kerajaan anu kuat, nyaeta Karajaan Prambanan anu endah tur megah. Dina kemewahan jeung kemakmuran hirup hiji raja nu wijaksana tur wibawa. Nyaeta Prabu Baka, pemimpin Kerajaan Prambanan. Anjeunna oge gaduh putri anu gelis anggun sareng asih anu nomina Roro Jonggrang. Sanajan kitu di karajaan sejen aya hiji raja anu bengis, egois jeung sombong. Nyaeta Prabu Pengging, raja Kerajaan Pengging. Prabu Pengging oge kagungan putra anu sakti pisan. Ngaranna Bandung Bondowoso. Raja Pengging anu sok lapar ka kawasan sarta hayang ngalagaan wewengkonna, mutuskeun pikeun ngalawan ngancurkeun Kerajaan Prambanan, pikeun ngebales kelakuan Kerajaan Prambanan. Raden Bondowoso, anaking ka dieu. Enya Gusti, aya naon nyauran abdi? Buru-buru siap, karek ayeuna para prajurit kerajaan merebeja yen aya warga desa anu dikaniaya ku prajurit kerajaan Prambanan. Abdi kedah kumaha Gusti? Urang kedah ngadamel strategi pikeun nyerang kerajaan Prambanan heula. Teras isukan urang nyerang kerajaan. Isukna Raja Pengging, Bandung Bondowoso jeung para prajuritna indit ka Karajaan Prambanan, sabot harepen gapura Prambanan. Hei Prabu Baka, anjeun kaluar. Hayu urang gelut. Kami bakal nunjukkeun anjeun saha anu pangkuatna di antara kami. Prajurit Karajaan Prambanan teu narima kana omongan Bandung Bondowoso. Maranehna oge ngabales serangan ti Karajaan Pengging di Karajaan Prambanan. Wah, aya naon ieu? Ti karajaan abdi. Sigana aya anu nyerang kerajaan urang Bapak. Nya Tuan, karajaan urang keur diserang ku Karajaan Pengging. Kami pondok prajurit Tuan, loba prajurit karajaan geus tiwas. Muhun, bebeunyeun pertahanan. Prabu Baka oge kaluar nepungan pasukan Kerajaan Pengging. Kuring baris marentah sakabeh kerajaan anjeun sangkan kuring jadi jalma pangkuatna jeung panggede di sakabeh kerajaan. Hahaha. Henteu eta gampang. Upami anjeun hoyong ngawasa karajaan abdi. Langkah heula layon abdi. Abdi henteu sieun. Kuring bakal ngalahkeun anjeun sadayana. Anjeun leres putra abdi. Prajurit serang. Geus lila aub dina perang. Akhirna pasukan Prabu Baka eleh. Sareng Prabu Baka maot dina perang. Kerajaan Prambanan hancur, jeung Raja Pengging jeung pasukanana nempatan kerajaan eta. Tungtungna urang menang. Enya Bapak. Pasukan Kerajaan Pengging bungah ku kemenanganna, tapi di Kerajaan Prambanan aya Roro Jonggrang anu sedih. Nah leres Bapak anjeun parantos maot. Tuan Raja parantos pupus, anjeunna dipaehan ku Bandung Bondowoso. Leres Enya putri Raja Pengging sareng putrana Bandung Bondowoso sareng pasukanna parantos ngareksekeun Karajaan Prambanan anu mulya ieu. tingali wae dendam kuring engke. Abdi henteu nampi. Di tengah obrolan Roro Jonggrang jeung Dayang, ujuk-ujuk aya pamuda asup. Tetela aya keneh jalma di dieu. Saha anjeun? Ieu Bandung Bondowoso putri, anjeunna maehan Tuan Raja. Anjeun kejem pisan. Anjeun tetela geulis pisan.
anjeun pantes jadi permaisuri abdi. Naha anjeun bade janten permaisuri abdi? Oh putri. Tanpa ngomong sakecap, Roro Jonggrang langsung ninggalkeun Bondowoso alatan ambekna ka Bondowoso anu geus maehan bapakna. Beki lila Bondowoso cicing di Karajaan Prambanan. Beki kataji ku kagelisan Roro Jonggrang. Tapi di sisi sejen Roro Jonggrang masih katarajang perang anu nelasan bapakna. Tuan Putri, naha Tuan Putri masih sedih? Tangtu dayang, abdi bogo pisan ka Bondowoso anu maehan bapak abdi. Naha Tuan Putri hoyong teh panas. Meureun eta bakal nenangkeun Tuan Putri turun gitu. Nya abdi hoyong. Muhun antosan sakedap Tuan Putri abdi ngadamel teh heula. Wahai Roro Jonggrang, naha anjeun nyalira? Di mana dayang anjeun? Manehna ngieun teh keur kuring. Tuan Putri, abdi naros deui. Naha anjeun bade janten permaisuri abdi? Tuluy si Dayang datang mawa dulang nu eusina secangkir teh ke Roro Jonggrang. Anjeunna masih secangkir teh ka Roro Jonggrang. Dayang, naon anu kedah abdi lakukeun? Abdi bosen ngadangu patarosan eta. Tuan Putri, upami abdi tiasa masihan bongbolongan, Tuan Putri kedah masihan syarat anu teu mungkin pikeun anjeunna minuhan, upami gagal anjeunna moal tiasa nikah sareng Tuan Putri. Naon syarat anu kuring kedah nyayogikeun? Hade nurutan hate Tuan Putri. Kumaha Tuan Putri? Dupi anjeun janten permaisuri abdi? Muhun, abdi hoyong, tapi aya syarat anu anjeun kedah laksanakeun heula. Syarat? Naon syaratna Tuan Putri? Anjeun kedah ngadamel kuring 1000 candi sareng 2 sumur jeung kudu rengse ku santres. Muhun, abdi nampi syarat anjeun eta. Sanggeus satuju kana syarat anu dirumuskeun ku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso langsung nyampurkeun bapana di kamarna. Bapana boga kakuatan gaib tur bisa manggil jin. Bondowoso bakal minta tulung ka bapana pikeun manggil jin. Pikeun mantuan manehna minuhan syarat anu dibikeun ku Roro Jonggrang. Wahai Gusti, dupi abdi tiasa nyuhunkeun pitulung anjeun. Naon mantuan anak kuring? Gusti, tiasa nyebat jin kanggo abdi. Keur naon jin-jin eta? Pikeun ngebantosan abdi ngawangun 1000 candi sareng 2 sumur. Kuring kudu nyumponan eta sarasangkan bisa ngawangi Roro Jonggrang. Muhun abdi bade nyahokeun ajeng anak Ki Raja Penggi oge ngasanakeun sabaraha ritual sareng nyariso sabaraha kecap pikeun ngajeruit jin. Naon aheu anjeun nyalan abdi? Dupi anjeun ngabantosan abdi. Naon anu anjeun hoyong laksanakeun? Mangga ngawangun 1000 candi sareng 2 sumur. Sapenting sareng kedah rengse nalika ponopoe naik. Nuhun abdi bakal ngelakukeun eta. Jin oge nyauran sababaraha babaturanana deui pikeun ngabantos anjeunna ngawangun 1000 candi sareng 2 sumur. Para jin kacida gancangna nepi ka tengah peting. Satengah jumlah candi geus rengse, dayang anu terang yen pangwangunan candi eta ampir rengse langsung dilaporkeun ka Roro Jonggrang. Tuan Putri, pangwangunan 1000 candi ampir rengse. Naon? Kuring kedah nyegah anjeunna sukses ngalengkepan eta. Kalem Tuan Putri, kudu aya jalan kaluarna. Oke Dayang, hudangkeun dayang-dayang sejen anu ngantosan sateuacan subuh. Sarta ngabejaan aranjeunna ngaduluk jarami jeung tumpukan belas dina mortir. Sarta sprinkle kembang sengit. Oke Tuan Putri. Dayang oge ngahudangkeun
ninggalkeun dayang-dayang anu sejen anu ngadagoan sarta marentahkeun maranena pikeun ngadupruk jarani jeung menumbuh beas dina lesung jeung naburkeun kembang seungit sakumaha parentah Roro Jonggrang. Kukuruyuk, kukuruyuk. Sobat patigali panopoe rek naek ka sampak budak awewe oge geus mimiti ngebul beas dina lesung hayu angkat. Leres katamba ayam geus kokok hayu dulur urang indit. Jin ninggalkeun pagaweanana. Kuil-kuil eta ngan seetik deui rengse sarta sumur ngan seetik leuwih. Roro Jonggrang semu bungah lantaran rencanana sukses serta Bandung Bondowoso teu bisa nyumponan saratna. Di sisi sejen, Bandung Bondowoso pohara kuciwa lantaran teu bisa ngajadikeun Roro Jonggrang permaisuri. Sanajan kitu, Bondowoso malah leuwih kuciwa jeung ambek sanggeus nyaho ngeunaan. Rencana Roro Jonggrang ngahaja ngagagalkeun usahana. Kumaha? Nah paminta abdi parantos kacumponan? Wahai Roro Jonggrang, nahan anjeun licik. Anjeun parantos ngagagalkan usaha kuring pikeun ngawangun 1000 kuil kalayan dengan ukur satu kuil anu tinggalan kusabab licik anjeun sareng awewe anjeun anu ngantosan. Janten patung di kuil ka 1000 sareng awewe antosan anjeun moal kawin dugi ka 10. Akhirna Roro Jonggrang jadi arca pikeun minuhan 1000 candi alatan Jangji jeung Wicik Roro Jonggrang.